Budak teh sae we. Bro. Bro. Udang. Tuh geus jam 7. Pamulikeun kopi Jung. Sungguh kohal ieu. Pamulikeun kopi pahit. Jeung rokok gopean teu pahang kok. Kemana tuh bang Maina? Tuh kasih kosim. Oke nih. Buka lain ha. Ya ieu duitna ya. Lain we ieu duitna. Di mana lu boga duit bah? Aya gajian itu tuh pas ngikutan suluh 5 bulan geus digaji eta. Kemana aya pulang na? Jambi we ha. Jeung maneh gope. Jeung buat kurang nu sareng mah. Kami nu sareng. Bah, ibu rek ini ceula tuh ek meuli kopi pahit jeung urut pahit lin. Jung. Pasim. Jung. Doakeun abah jeung salamat bro. Kade ulah meuli di Cikipiral. Siap bah. Assalamualaikum bah. Jung. Waalaikumsalam. Aduh, panas sekali ini bah. Harum. Asal bak kieu ieu gajihan si Abah eung. Asa beureum-beureum kieu jeung biru. Aduh, ieu mah beureunan. Wah, ieu mah Cikipiral ge. Bae sesana di Cikipiral. Cuma jeung kopi hideung jeung udud pahang gope. Halo pemirsa, sub urang geus 20, urang geus meuli motor, urang erek giveaway, sarung, diimpor langsung dari Cikurubuk Family, ya. Urang ayeuna erek ngupload, oke? Yo pemirsa, siksakan, Bet. ih bro ngalang. Kada tadi boga motor anyar enak banget. Liarna si Obet. Bongan saha? Amplop ibu mana yang balanya Amplop naon? amplop atuh nu bodas. Oh, ieu lain teh. Tah iyo. Ajang naon? Ih nya atuh jeung balanya teh si Abah. Abah kitu mah teu disakuan kurang. Ih naon cai nos digawe hayang mah kos si Abah. Abi ge kan digawe. Dung meuli lah. Kopi pahit jeung udud pahang nu gope. Tadi posing. Selamat untung teu leungit amplopna. Bener doa ti kolot mah ijabah ku Gusti Allah ge. Selamat jadi teu leungit. Kuat aing missing euy. Balik lah. Aceng ih nyerina. Gimana bro? Aing missing acengna. Amplop ibu ka mana Ih. Ka mana nya Bro, emang naon di amplopna? Duit ih. Gajian si Abah jeung meuli kopi pahit jeung udud pahang. Ya aceng we, ulah atuh karunya si Abah aya ngopi. Lamun kapanget mana naon teh cek? Pahala. Ieu tuh lah. Gitu atuh. Cina aik modal. Kamar kos senja. Ibu, gado amplop Ih, ibu. pahe teh ulah tuh ih. Yang Ibu. bapak we. Ulah. Yang bapak we. Ngalihkan si Abah. Keluar di pemerintah. Munglah pare teh digawe. Aduh, lihat tuh. Gitu atuh. Assalamualaikum. Mucen. Erek naon bro? Erek meuli Cikipiral. Wah, Cikipiral. Ya enggak bang. Kade ulah meuli di Cikipiral. Bukan nama ulah kagoda ku Cikipiral. Harus berbakti pada orang tua. Mang, meser kopi pahit jeung udud pahang nu 500. Cal atuh neangan heula. Ieu ari tok serba ada teh sok hese neangan barangna. Coba deui. Nya.
Lewat atuh si Abah semut nangis kohal ngobrol jeung Dud. Bro, keron maneh. Kenaon? Balanya atuh. Jajanan tuh orang 1000 mah haus ya. Allah. Ngabohong teh dosa. Bae da ieu makan apa beneran ieu. Udah naon urang teu piasa 1000. Udah Bohong pantau. Oh. Ye. Umang gancang mang si Abah karunya geus sumut. Tah ketang maneh mah bongana geus loba hutangna tar dibayar duitna heula ah. Tenang mang. Mana lah. Loba. Cing jajanan urang atuh. Orek pisan. Ieu eueuhan usina. Tuh nya eueuh duitna, untung can dibere barangna. Sok-sok we lah teangan heula duitna. Mung kudu aya. Urang hayang jajan. Ih, kumaha ieu si Abah nyarekan. Alah. Kudu aya mung. Kumaha tuh? Naon sok ka urang. Tuan teangan lah. Sok nah asal urang ke bere goceng. Ulah goceng. Terus sok atuh ayu. Sanut ieu kita tadi sanu terakhirnya kalau eta amplop. Mau terakhir teh. Gado amplop Ih, pae teh ulah tuh ih. yang Ibo. Bapak we, Ulah. ajang bapak we. Tah geus si Parete. bener sih bro tadi terakhir si Parete. Oh, ya si Parete tadi ge. Balik ete korupsi sia. Weh, ngaku sia maneh. Aku naon atuh? Da urang mah teu kawin deui. Lah teu paduli kawin-kawin. Maneh nyokot duit si bro. Oh, tadi cenah ujung mayar naon cenah. Naon ngomong naon gitu. Tadi mau dipesakan. Goncang mana duit? Mana amplop? Mana buka aja sana buka. Ih. Pokoknya RT mau. Oh, apalin RT masuk menang amplop bisa bawa-bawa dihilikeun jeung nu kosong. Yo, jangan eueuh da. Oh, duna kopea eueuh. Calana kodokan. Eueuh tuh aya di motor. Ah bohong. Asli, bohong lah. Mun asup ka neraka tuh Jakon ka polisi. Jangan urang kan tadi. Yang jagain sama. Ya wow, ada tahu. Bubu cek urang ge. Oh, bro. Mitnah wae Kumaha tuh ya? Aceng merun kan tadi tabrakan di dinya ningali si Aceng. Nah, bro. Acengnya? Bro, emang naon di amplopna? Itu Aceng we. Oh, nya tadi tabrakannya si Aceng. Kan di dieu tabrakan lagi. Lah tuh ya tuh si Aceng. Lama tuh. Bang. Mitnah wae RT udah eta teh pencemaran nama baik. Namun dikasuskeun teh nah sabaraha juta nya banyak ka teh dikasuskeun Enak bisa hauce. Si Aceng. Ceng. Naon? Naik misi. Geus robek ada kan ngeplog lah. Siapa mali dong? Sa. Gimana? Duit Ibra gede cakotnya dina amplopnya. henteu acing mah teu mawa. Ah, tuh ngebohong. Lah urang tinggalin. Ngalian nyat sok. Itu pina ge. Dina. Pesakna. Getek. Ieu. Bau. Kan bisa acing main di cinda. Gua juga bau. Terus bro, sampe si Aceng teh saha? Saha? Si Obet sia. Tadi kosa urang keur mawa. Dong ngabohong Ngaku mana? pamali. Dong mau. Gawat ngaku. Kancang aku. Dong kitu bohong. Bawa dipake mayar motor sia can lunas sok. Dosa kitu kabalat teh. Oh, bisi mah jeung motor cenah. Saya pisan mah ditinggalian sok. Jakin sia ka Mamah Obet. Topina. Jakin ka polisi. Enggak. Pesakna. Enggak. Bro. Yo, naon duit receh? Wah, nu abi ieu mah yang jajan. Oh, dahin receh usina ge loba. Saha deui? Enggak, soalnya Kumaha tuh? Itulah ieu lah. Iya tuh. Ka mana ka ditu? Kan itu bawa balik Iya, we. Ke si Abah bebeja. Sasangka wae. Mapar bisa. Aya gangguan. Makhluk astral. Dah, lanjut deh. Nah, kemana si bro teh ha? Tadi geus nungguan nih. Lateuin. Nah, tah dengan mana rokok jeung kopina? Oh, da teu eueuh duit tan amplopna ge. Maneh mah dipake meuli ciki nya. Oh, da eueuh ih tadi Oh. teh. Bayar aku ieu. Atuh apa? Abang mah. Maneh mah. Yo, kabudak teh Sumut geus kohal. Tong stak kabudak teh. Yo, kurang teh si botek dibantuan neneangan ka sasaha, kurilingan. Lah, kurang mah percaya preman. Lah, pake teu percaya nah. Oh, ieu sungut geus kohal deui. Tuh tanya we si bro. Kumaha bro atuh?
Udah bener geus dibantuan Gusti Allah. Kayak dileleungit. Lah, boboting maneh Dodo mere amplop nang seueuh duitan. Lah sok inget-inget. Ye, ayeuna mah urang bisa mayar. Alhamdulillah. Ya. Akhirna ieu geus Lancar. 3 bulan nungguan teh nungguan mayar. Ya tuh nuhunnya. Ya, ngan Gimana? KDW isukan sing minang we kieu teh mayaran teh. Siap. Kalau pas selesai eta 3 bulan teh Oh. dibayar. Yuk atuh erek balik enak mah. Ayo. Erek geus mah yuk. Yuk. Terima kasih. Lumayan amplopna heuras keneh jeung surat Alpa si Ibro. Oh, tadi diberekeun kabeh ka si Joni. Dipake bayar kredit. Tuhnya si Abah mah gerang nyalakeun nih ka ibu. Ih, nyapikeun ke preman.